mana kekuatan si kira-kira teh mana teangan kulit dewek jeung daging anu hipung tulang anu rangusia teangan dewek moal modar ku andika ilmu andika nanaonan kawas kitu patut sia bewok montong sombong sia sakedeung deui andika bakal tilar dunya kuring moal mere ampun deui ka andika lamun andika teu hayang babalik pikir sia rasakeun ieu hiya bersat tobat Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina aya channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita Sikidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna. Mudah-mudahan sasir sabeunyereun carios anu dipidangkeun ku simkuring dina aya channel tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Barang nepi ka eta tempat Parman kacidang ngaranjugna kulantaran nempo hiji wanoja anu teu salah nempo deui di eta tempat teh aya Sukmala atawa Kumala anu keur ngahareupan tilu lalaki. Manehna kacida bingungna geuningan Kumala aya di eta tempat reka mana atawa tas di mana jeung deui katempo ngabaradega tilu lalaki jarangkung badag make kampret hideung suri bakat ku bunga kulantaran meureunan maranehna dina waktu eta meunang mangsa anu kacida alusna sabab wanoja kacida geulisna ayeuna aya di hareupeun maranehna. Parman teh waktu eta nyengcelek dina hiji tatangkalan badag dina dahan diuk nempokeun kaayaan Kumala anu keur nyarekan tilu lalaki anu ngahalangan jajalananna. Manehna ngahaja cicing heula hayang nyaho rek kumaha tindakan Kumala lamun ngabutuhkeun bantuan ti manehna kakara rek ngabantu. Eta anu dina pamikiran Parman waktu harita. Sia teh nanahaonan ngahalangan jalan bae ini sia bisa ditindak kurang ayeuna yeuh moal diberi ampun deui sia ceuk Kumala waktu heta nyarowok deui bae nyarekan tilu lalaki anu terus-terusan nalengkakan suserian bakat ku bungah meureunan. Nyai ulah ngusir akang nyai sabab nyai mah geus jadi hancengan akang tiluan nyai teh aduh kacida geulisna meni aduh pokona mawah bagja akang teh bagja atawa bisi nyai hayang milih diantara hiji sok teu nanaon akang tiluan kajeun sok dipilih heula ku nyai saha ke lamun anu kira-kira teu kapilih kudu adu hareupan silih elehkeun oge teu jadi masalah sabab akang tiluan teh hayang ka nyai bogoh. Cek salah sahiji lalaki langsung nyarita kitu atuh dua baturna morongos enak bae sia montong habak kitu kudu ku tiluan ieu mah hancengan tiluan ulah kudu milih kasasaha kudu ieu naon kudu ngasaan sak kabehna atawa urang tiluan teh kudu ngasaan. Cek dua baturna waktu eta nyarita kitu. Tapi samemeh lalaki anu tadi teh heula nyarita ngajawab Sukmala morongos deui. Montong nyarita ka menda-mendi sia andika tiluan teh moal menangkeun naon bae oge ti diri kuring sok ayeuna mah pilih rek ini ti tempat atau hayang di siksa ku kuring sabab kuring moal ngantepkeun arandika nya campah kuring sia. Cek Sukmala waktu harita nyarita kitu tutupan teh kacida seukeutna ka tilu lalaki anu waktu eta ngahareup deui tutupan teh seukeut oge neuteub ka Kumala. Nyai geulis montong nyarita kitu ayeuna mah geura pasrah bae ka akang bener
akang tiluan teh ayeuna mah moal hawek moal kudu kabagian tiluan anak nyai teh bag jagapan menang batangan tilu seueuh nyai tengke teh digulung gaper ku akang tiluan buah atuh Sukmala teh bener-bener kacida amokna setan sia rasakeun yeuh cerelat kajeleng hiuk ceprot kolea aku brak tiluan anak eta lalaki teh langsung ngajengkang kulantaran teu nyangka Sukmala rek langsung nyerang secara tiba-tiba jeung deui tenggelan Sukmala teh lain tenggelan sambarangan bubuhan manehna teh anak hiji pupuh paguron nyaeta paguron lincar saketi nganahaonan sia kantun gede sungut bae kakara ditenggel sakali oge mending geus ngajarong kayak kitu hudang sia hudang buktikeun heueuh ari boga paga bisa jeung sanggup mah ngelehkeun kuring sok rek kumaha oge terserah kumaha arandika cek Sukmala waktu harita langsung nyarita kitu bari mencerong nutup katiluan anak kacida sekeutna waktu eta tilu lalaki teh ngaroneal deui hudang bari muringis nyekelan dadana edan geuningan ieu ambewe teh teu bisa diantepkeun euy montong ngajago sia dewek tiluan can eleh sabab Andika ngabunguhan ngadon nyerang tupuga-puguh rasakeun yeuh seret tilu lalaki teh harita langsung meresat bedog kulantaran waktu eta maranehna kakara nyadar wanoja geulis teh geuningan lain wanoja sambarangan dasar laki ontohon sia ngomong baik kalau de kawas nahaon piraku Andika rek ngalawan kuring ku bedog natu kableg kampamuan ku kumaha Andika teh kamu teu gableg wati tadi gerak ini sia ini cilaka sabab kuring mau ngantepkeun Andika nya campah ka diri kuring sia cek Sukmala waktu harita terus-terusan nyarita kitu bari geus taki-taki kulantaran manehna geus moal mere hampura deui katilu lalaki anu geus wani ngahina ka dirina sedengkeun Parman anu nyaksian tina luhur tangkal waktu eta seri leutik amun kieu carana mah aing mah nonton bae hayang nyaho kemampuan eta wanoja teh sabaraha hebatna resep nempona keur teh geulis geuningan pinter heueuh kana olah raga silatna aduh lumayan heueuh keur tontonan meme ini tinggalkeun ieu patempatan nuju ka lembur Pancasari ngareuh bari ningalikeun wanoja geulis pinter kana gelut kerentesna bari diuk tenang dina dahan eta tangkal tetepanana teu leupas kana gerak-gerik Sukmala anu waktu eta lumayan gesitna ngahindaran tilu bedog anu rek nyasar kana sakujur awakna hiuk leplos cerelat trek tak cebrot celeng koleang kubrak tilu lalaki teh waktu eta teu walak kaya deui bae kacida cepeta gerakan Sukmala teu katuturkeun ku mata maranehna bedog maranehna oge meceleng berijeng disusul tenggelan anu kadua kali ngahantem atawa ngahanca dadana aduh tobat nyeri kubrak tilu lalaki teh waktu eta kokosodan teu bisa hudang deui atuh Sukmala waktu eta langsung nyengsirikeun bunga kacida dasar bocokok teu boga cedok sia ari ngomong mah kaos nu heueuh gede hayang kitu hayang kieu naha geuningan kakarasa kitu geus ngajongkeng sia hudang sia lamun teu hudang
kuring ayeuna dipitas-pitaskeun bohong teh. Cek Sukmala waktu harita nyarita kitu nying sieunan tilu lalaki atuh. Tilu lalaki teh waktu eta bener-bener sagala ucapan anu tadi garihal kawas anu bener mampu ngelehkeun Sukmala waktu eta lemes teu bisa kukumaha deui ngaroroncod bari nahan ka nyeri. Waktu eta tingkorejat hudang tolong kajeleng lumpat sakul kalumpat lampet teu mikiran nanaon deui kulantaran kacida sieuna. Atuh Sukmala teh waktu eta terus-terusan yang serikeun bari nying sieunan. Awas yo sia botong ani kayu kakeunaan yo kakeunaan ku batu yo bakal bolong yo. Cek Sukmala waktu eta cocorowokan kitu atuh tilu lalaki teh sanajan bari nahan ka nyeri lumpatna beuki gancang hayang ninggalkeun eta tempat. Sanggeus teu katempo saeutik-eutik acan kulantaran geus jauh jeung kahalangan ku tatangkalan. Sukmala waktu eta ngarenghap jero. Aya bae. Gusti aya bae. Jalma-jalma aredan geuningan teu nyangka di tempat ieu bakal papanggih jeung jalma edan eta. Kerentesna bari luak liuk kawas aya anu diteangan, tapi sagas kitu Sukmala teh terus lempang muru ka lembur Pancarsari. Atuh Parman waktu eta ngahuleng, kok eta wanoja rek ka lembur Pancarsari kawas nama nujuna teh sarua jeung aing arahna. Nah urang Pancarsari atawa rek ka mananya? Kapan lemburna teh lembur anu waktu eta kebenaran ku aing didatangan atawa di lembur eta mah manehna keur diajar silatnya guguru lembur asli nama Pancarsari gitu. Eta anu digereteskeun ku Parman bari waktu eta terus nutup eta wanoja anu beuki lila beuki jauh, tapi akhirnya mah Parman teh langsung turun tina eta tangkal ngeteyep nuturkeun Sukmala anu terus lempang nuju ka lembur Pancarsari. Manehna kacida penasaran rek naon atawa boga tujuan naon eta wanoja teh ngadatangan lembur Pancarsari. Sedangkan Sukmala dina waktu eta ngadadak ngarandegkeun lengkahna tuluy diuk dina hiji batu digigireun walungan luak lieu kawas aya anu keur diteangan. Rasaan mah asa aya anu nuturkeun ieu teh sahanya jalma jahat atawa lainnya. Gerentesna geuningan rasa Sukmala teh rada seukeut oge kusabab bisa nganyahwankeun Parman anu nuturkeun manehna lempang sanajan teu katempo ku manehna aya di mana atawa saha anu keur nuturkeun manehna dina waktu harita. Bener kaos nama aya nu keur ningalikeun sahanya atawa komplotan tilu lalaki tadinya. Cek Sukmala waktu eta tutupanana terus muterkeun ka sabudeureun eta patempatan, tapi teu lila Sukmala teh ngagorowok. Hei saha bae anjeun anu keur ningalikeun atawa nalingakeun kuring kaluar sia kaluar. Lamun boga niat bener kaluar, lamun boga niat jahat cig geura ilit ulah nuturkeun atawa boga niat jahat ka diri kuring moal ngantepkeun pasti bakal ditindak anjeun teh. Eta anu digorowokeun ku Sukmala dina waktu harita. Parman waktu eta ngan saukur nyerengeh kulantaran manehna ngahaja ngetes kaseuketan batin Sukmala ku cara penutupan diri supaya teu nyahoan ku eta wanoja. Lumayan oke ya kemampuan batin ieu wanoja teh. Namun kitu masok lah
ku aing kudu didatangan bari jeung panasaran haya naon atau kurang dia asli manehna. Cek Parman sanggeus kitu manehna langsung loncat cerelat cilegedeg. Parman teh waktu eta geus aya di hareupeun Sukmala anu colohok kulantaran ngaranjug teu nyangka manehna bakal tepung jeung Parman di eta tempat. Aduh Kang, sugan teh saha anu ningalikeun abdi ka tebihan teh. Aduh, kalarasan pisan Akang, abdi teh nuju milarian Akang. Abdi bade nuhunkeun dihapunten parantos kumawantun ka Akang waktos aya di lembur abdi di paguron. Cek Sukmala waktu harita langsung nyarita kitu bari jeung teuing kumaha waktu eta sanggeus nyarita kitu teh ngagabrug ngarangkul ka Parman anu ngaranjug. Parman oke teu nyangka Sukmala sanggeus ngomong kitu bakal nangkep ka manehna. Nyai ulah kikian nyai, kunaon ngadon nangkep Akang jeung di Akang mah teu mikiran masalah eta karep teuing teh salah da nyai teh curiga pantes da Akang teh jalma asing sanes jalmi urang kampung eta. Kunaon nyai ngadon nangkep kieu tos ulah ulangi mikiran masalah eta nyai. Akang mah teu nanaon teu kumaha nyai, lepaskeun ieu lepaskeun teh enak isin ku batur kumaha lamun indung nyai apaleun ningalikeun kaayaan Akang ditangkep punyai ke ambak meureunnan ka Akang. Cek Parman waktu eta langsung nyarita kitu bari ngusahakeun rek ngalepaskeun tangkepan Sukmala. Atuh Sukmala teh waktu eta beureum beungeutna bari terus ngalepaskeun tangkepanana. Ih, apunten Akang, apunten abdi kumargi kacida. Bingahna abdi teh parantos lami milarian Akang. Abdi teh ngahaja sumping ka ieu lembur jeung deui teh kenging nyarios ieu ambu mah teu aya, ambu mah di paguron di lembur anu waktos ieu. Aduh kumaha nya hapunten ieu nyarios teh kirang kieu kumargi abdi teh kaget bingah campur. Hapunten nya Akang, kumaha teh astagfirullah kieu ambu abdi mah aya di paguron Akang teu kenging sieun da sanaos terangan oge moal ambek ambu abdi mah moal. Cek Sukmala waktu harita nyarita kitu bari jeung nyaritana teh bari teu poguh kulantaran kacida bungah jeung sagala rasa ngadon ngagolak dina jero hatena sabab tisaprak papanggih harita nepikeun ka waktu eta pikirana teu bisa mopohokeun kaayaan Parman. Manehna waktu ayeuna indit oge sabenerna mah ninggalkeun paguron teu bebeja ka indungna kusabab era jeung deui sieun teu diizinan. Aduh nyai aya bae nyai mah nah kitu kumaha neangan Akang sagala aya naon ngan ukur sakitu mah aduh teu kenging diemutan nyai. Akang mah tadi oge tos nyaurkeun tos teu ngemutan masalah eta teu salah saupamina nyai boga pangemut anu teu leres ka Akang sabab Akang teh jalmi asing lain masuk nyariosna cuang bari calik heula calik nyai. Akang oge penasaran nyai teh nami teh saha nah laras sanes urang dieu mung saukur hoyong milarian Akang nyai teh piraku mung aya masalah sakedik sareng deui Akang mah teu jadi masalah keur Akang mah nyai nepikeun ka milarian Akang sagala sareng deui kunaon nyai teh bisa terang ka lembur Pancasari. Akang teh pertos nyariosnya bade ka lembur Pancasari ketang Akang jadi hilap yeuh. Aduh ari di payunan anu geulis masuk kieu geuning sok arap apeureupeup teu pugu asa kumaha nya aneh. Cek Parman rada ngaheureuyan Sukmala anu waktu eta imut ngagelenyu bari teutepan banoja
gelis teh tengalihkeun ka mana-mana terus bae netep Parman anu geus bisa menangkeun hatena tisaprak papanggih di hareupeun paguron. Leres akang abdi teh ngahaja milarian akang sareng deui nami abdi teh uhunnya abdi guget hoyong terang nami akang nami abdi teh Sukmala atanapi Sukmalawati kang ari dipanggil-panggil mah abdi teh sok disebat Sukmala tapi nami leres nama Sukmalawati abdi teh. Cek Sukmala waktu eta langsung ngajelaskeun ngaranna. Tapi nami akang saha abdi oge yang terang. Nah leres akang teh ieu urang lembur Pancarsari. Tanyana bari gek diuk digigeureun Parman tetepana tetep terlepas neuteuk bae kana beungeut Parman bari imut ngagelenyu mata kareueut Parman oge teu puguh rasa sabab manehna ngaku sacara jujur Banoja teh kacida geulisna mencrang eueuh cawadeun. Ari akang mah kapungkur maungun lahir mah di ieu tempat di lembur Pancarsari tapi tos lami akang teh henteu aya di ieu tempat kumargi aya kajadian anu parantos terang meureun sadaya oge duka ari Nyai mah duka terang duka henteu da meureunan Nyai mah duka tos lahir atanapi henteu kapungkur teh akang teh di lembur waktu masih alit mah anu gaduh paguron di lembur namina Bapak Supanta sareng mak akang teh namina Parwati barang ngadenge inung Bapak Parman jalma anu kacida kasohorna sanajan geus eueuh dikieuna ngan kusabab dina waktu hirupna loba kahadean ka jalma-jalma jadi nepikeun ka waktu ayeuna ge masih kene dipika hormat dipika ajrih. Sukmala teh kacida ngaranjuk jeung bungahna sabab teu nyangka bakal patepung jeung pamuda anu lain pamuda sambarangan sanajan manehna mah kusabab can lahir waktu aya kaajadian rampok-rampok komplotan Ki Bewok ngaranjah lembur Pancarsari tapi ngadenge ti indung jeung warga kumaha kaayaan Supanta jeung Parwati anu kacida hadena kalakuana dina waktu hirupna. Akang hatur nuhun akang abdi kacida bingahna tapi akang tak acan nyarioskeun nami akang teh saha. Cek Sukmala waktu eta langsung nanya kitu. Nami akang teh Parman tapi Nyai pepeujeuh tekeng nyarios ka saha bae nami akang Parman kumargi akang mah hoyong dipikaterang ku nu sanes mah nami akang teh Kidang Kilat. Nami asli mah cukup Nyai bae anu terangnya pepeujeuhnya Nyai pepeujeuh kumargi akang teh seueur ka hoyong mah hoyong ngabarantas atawa hayong nyadar-nyadarkeun jalmi-jalmi anu nuju aya dina jalan salah sapertos rampok-rampok anu dugikeun ka ayeuna masih keneh maceuh ngaruksak warga-warga, ngaruksak harta bandana, ngaruksak wanoja-wanoja. Taku akang teh bade disadarkeun ngan akang mah hoyong dikenal ku jalmi-jalmi teh Kidang Kilat kadenya pepeujeuh Nyai hungkul ayeuna anu kakara diwartosan ku akang anu sanes nama tacan aya nu terang iwalti terang kana nami akang Kidang Kilat. Oh nami akang teh Parman muhun akang muhunkeun tapi ayeuna bade ka mana akang teh nah entos ka lembur Pancarsari teh. Sukmala waktu harita nanya kitu bari neuteup ka Parman bangun kacida panasarana
Akang teh data acan dugin nyai kalemur Pancarsari teh acan dugi nembe bade ayeuna oge pas dugikeun ka dieu ningali nyai. Nah nyai teh leres ngaja neangan akang atan nepi kumaha jeung deui nyai indi teh dipika terang teu ku ambu nyai ke bilih milarian kayak kumaha nyai cek Parman. Waktu eta langsung nanya gitu bari neuteut ka Sukmalawati sanggeus ngajelaskeun keayaan manehna anu kakara erek asup ka eta lembur. Hapunten akang salas nama abdi teh. Nuhun bade milarian akang. Abdi mah dugikeun ka ayeuna teh acan genah manah kumargi abdi tos kumawatun ka akang sareng deui memang leres abdi ninggalkeun lembur teh teu dipika terang ku saha bae oge komo deui ku ambu sok sieun ambu ngalarang abdi init-initan kumargi sadayana oge terang dina waktos ayeuna teh nuju rawan ku para rampok dugikeun ka ayeuna oge kitu kaayana akang Cek Sukmala. Waktu eta langsung nerangkeun kaayaanana. Atuh Parman teh kacidang ngaranjugna. Aduh nyai teu kenging kitu bade ka mana teh kedah wawartos beuneunan ayeuna teh ambu nyai teh hariwang ngemutan nyai. Aduh kumaha beuneunan, aduh bingung akang. Ketua ayeuna mah dantos papendak cara akang jigra euy deui nyai. Teu enak akang mah bilih ambu nyai ke kaleleban ku nyai cek Parman. Waktu eta langsung nyarita kitu nitah Sukmalawati balik deui. Alim akang abdi mah hoyong uwi sareng akang upami akang bade ngajajabkeun abdi kalembur abdi mangga upami henteu mah abdi mah hoyong sareng akang ka mana bae oge teu nanaon kan abdi ngiring sareng akang. Parman teh waktu eta booking ngaranjuk bae teu nyangka Sukmala bakal nyarita kitu. Hah hayang ngiring jeung akang. Aduh nyai akang mah teu gaduh padumukan sanajan ayeuna nuju ka lembur Pancarsari lembur kalahiran akang oge da akang ngan saukur bade ziarah ka kubur bapa sareng emak akang. Tos eta mah akang teh bade miang deui ka tempat-tempat anu teu acan puguh. Kapan akang teh parantos nyarios tadi akang teh bade nyadar-nyadarkeun jalmi-jalmi anu masih keneh aya dina jalan salah khususna mah komplotan Kibewok nyai. Bahaya ngiring sareng akang mah cek Parman. Waktu eta langsung negaskeun deui kaayaanana. Ah teu naon akang abdi mah hoyong ngiring sareng akang ka mana bae akang ngalengka abdi hoyong ngiring ditinggalkeun abdinya akang nya abdi hoyong ngiring. Waktu eta Sukmalawati langsung ceurik bari nangkep pageuh kana awak Parman. Atuh Parman teh kacida bingungna. Nyai nyai ngingkian nyai kunaon. Aduh nyai bahaya saru akang oge bahaya nyai mah leuwih hade uih deui bae uihnya nging sareng akang nging bahaya ke bisi kumaha onam ke. Aduh nyai kunaon geuningan kala nangis kitu. Aduh bila aya nu ningali ke disangki akang kukumaha nyai atawa gitu kieu nyai. Aduh cilaka beuneunan. Ah sawios keun bae sor jalmi aya yang kitu mah sanaos bade oge hoyong oge akang mangga ku abdi bade dipasikeun sadayana kanggo akang mah keun bae anu nyangki mah abdi mah kanggo akang mah mangga akang yang penting mah akang ninggalkeun abdi akang hoyong naon hoyong kitu sareng kieu mangga ku abdi bade dipasikeun jiwa raga abdi mah kanggo akang. Puntennya akang abdi teh parantos lami nyemutan akang kumargi akang teh meni tega nuntunkeun abdi untuk ieu heula teu kenalkeun heula diri langsung ninggalkeun bae abdi teh emut bae akang.
Aduh Parman teh beuki colohok. Hah? Nyai kunaon nyai teh? Aduh waktosna kabujeng Seep. Cag urang kantunkeun heula dugieun ka dieu cariosna kumahanya kaayaan Parman dina waktu eta. Sanggeus papanggih jeung Sukmalawati anu ngadon hayang ilu ka mana manehna indit jeung deui Sukmala teh waktu eta teu era terus ngedalkeun kaayaan hatena. Cag urang kantunkeun cariosna dugieun ka dieu insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.